Jadi jeung Ibnu Athaillah, di mana jalma yakin ka Allah, tuluy marentah Allah nu diyakinkeun ku manehna ibadah, maka bakal bener-bener ibadah. Jadi jalma teu nyaan dina ibadah, jalma ngalalawarakeun ibadah, jawabanna gampang, karana teu pati yakin ka Allah. Karena kurang kenal ka matak aya nu edan aing make di mana geus papanggih Allah kakara rek salat. Aya nu boga paham gitu, aya barukan Allah bunggeleun balas teu wawuh ka Allah teh mah tak kitu ge. Dalaman Allah apal wujudna wujud akli mah gitu. Moal kitu bahasana teh mah. Ya, mata cek di dia, lamun jalma boga akal, lamun jalma makrifat, tangtu bakal bener-bener dina ibadah ka Allah, sabab manehna boga keyakinan nu bener ka Allah. Gitu lah. Jadi lamun urang ngalalawarkeun ibadah teh, ciri hate teu pati yakin ka Allah, gitu. Teu pati makrifat ka Allah. Maka merhatikeun ibadah jeung teu jalma saukuran kenal ka Allahna, saukuran makrifat ka Allahna. Jalma nu makrifat ka Allah, nu kenal ka Allah, tangtu moal butuh kalian Allah. Disoka kapikiran teh jalma anu kenal ka Allah butuh ka salian Allah. Kapikiran rek ngaganti pangeran moal. Lamun kenal ka Allah, yang mau diganti, ayeuna mah cenah aing da ka Allah mah ngadoa teh dikeun dibere wae, rek nyangan dukun atuh. Sugan we make tali Roma mah cenah. Balas teu wawuh ka Allah. Oh kan. Lamun jalma kenal ka Allah mal butuh kasalian Allah. Naon sababna? Boga yakin Allah teh teu aya anu ngareujeungan. Artina naon? Allah teh nyalira. Dina segala-galana nyalira. Allah wujud nyalira, nu sejen teu wujud. Kapikiran nu teu wujud aya ka bisa moal. Allah nyalira dina naon? Dina uningana, ala kulli syai'in alim. Lamun urang nyaho Allah maha uningan, ala kulli syai'in alim, ta'alluqna ka mana? Kana sakabeh perkara arek anu wajibul wujud, nu mutlak, nu muqayyad, mungkinul wujud, mustahilul wujud, kabeh kauningan ku Allah. Termasuk kebutuhan kauningan ku Allah. Termasuk hate urang, gerentos hate urang kauningan ku Allah. Termasuk cita-cita urang kauningan ku Allah. Cik lamun Allah geus nyahoeun yen urang dina hate boga tujuan anu daek ngabejakeun ka Allah mah. Sok pikirkeun, Gusti abdi teh ripu, lamun nyahoan Allah urang ripu, teu kudu babeja da Allah ke nyahoan. Urang mah betah mun babeja teh mah. Gusti ripu, abdi teh disangkat teh nyahoan Allah. Sabab teu pati kenal Allah. Sok kan. Allah Maha pengertian, maha di mana uninga pengertian. Itu lamun hek nyaho tapi teu pengertian belaga bego eta. Allah maha uninga berarti maha pengertian. Di mana orang rek butuh Allah geus uninga. Boro-boro geus ka dunya di tanji qadim kene can tanji hadis Allah uninga mane engke di mana lahir bakal butuh susu, bakal butuh anu nu matak kalahirkeun manusia Allah geus nyiapkeun kebutuhna. Pabun susu geus aya ti memeh bapana lahir. Padahal anu rek butuhna teh anakna lain bapana. Oh, Allah maha uningan. Urang kira-kira daek bebeja ka Allah lamun Allah geus nyaho kana segala-galana. Matak ngadoa teh Gusti abdi mah lain samata-mata nu dipenta. Itu lain khiar ka Gusti, tapi abdi mah ibadah we ku mentai.